tengah peting pujara rempling porora aya nu maling batan tiris eta kabulusan siduru nyan durukan anu ngaronda maralik kasupuk nekeun meme marulang mangangaleut cikopi gulana kawung munyetrok sumpahku sampeun kara sepurang lembur nikmat daya papataan tangi alah da aing ngaronda mah kewajiban syariah nya euy nahan nulakan panto jeung nutupkeun jendela kudu wae nitah polisi apan kewajiban urang nya tah jadi ieu meureun kudu aya persatuan jeung kesatuan teh artina salaku rahayat ulah wae ngagoreng pamimpin da ai program mah hade da anu goreng mah oknumna nu matak urang salaku rahayat mah sok we kewajiban urang sabab naon sanajan hukum di negara teu adil tapi hukum pangeran mah pangadilna gitu sabab pangeran mah mun teu na ka manusia teh lain dumasar kana rupa jeung pangkat tapi dumasar kana iman jeung takwana nya kebersihan hati letikan dina ngaronda ngajieun kebersihan bersihan nya mayar pajak tuh ulah karek kewajiban eta teh artina teh ngilu kontribusi kana kamajuan negara jeung bangsa tuh babaresi sanajan dewek pangkat RT acan tapi ngajieun keamanan negara mah eta geus jadi kewajiban bener nya bener kan ulah nepi ka mabok-mabokan komo kanapel nya narkoba narkotika sabab naon ayeuna teh minuman keras teh geus jadi mahabu komoditas ka kampung-kampung sabab naon nudi alat teh mental pemudana heula di mana pemudana geus taleler tah babari isme penjajah asup ka negara urang benar tuh benar kan meredoktrin jadi teroris mun dina agama mah jadi fanatik wah aya bom panci dicuci we otak teh ih amit-amitnya naudzubillahi min dalik jamaah kitu nu matak oge kade caring cing pageuh kancing saring set pageuh iket geuning ayeuna mah zaman edan sing waspada we urang numpuk dina berita nepi ka kararitu make jeung aya anak berkosa indungna anak maehan bapakna nepi ka kitu deuleu berita teh nya meureun ieu teh kiamat teh tere ka kiamat leutik geus nembong-nembongkeun ka urang-urang ayeuna agama jeung agama geuning silih baeudan silih gontok-gontokan padahal lamun aya toleransi mah nya sabab naon ulah urang ngagoreng agama batur ulah urang ngagu-ngagu agama sorangan nya ieu mah cindakna ame aya kebersatuan negara sabab ajaran agama mah kabeh hade naon hadena nita bener nilai jeung normana mawa kana kahadean masa ditarima henteu naku Allah mah urusan maranehna nya bener seperti ayeuna Islam cinta damai nya Kristen cinta kasih Hindu jeung Buddha toleransi jeung kebersamaan
tuh dah ade teh Ada kabeh. nya anu goreng naon anu ngadu-ngadukeunana anu ngadukeun dombana anu ngadu dombakeunana urangna deui ulah beunang diadu dombakeun da lain domba dalam rumah si lain lain domba tuh nya gitu dah Numatang sok bersatu negara teh sok urang ronjatkeun teh ayeuna ti kiwari nya euy nya jang di desa Karangmanggu dewek teh nya Karangmanggu blok Saolih-olih oli Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon munggaran urang jadi teh nya nepangkeun we ka urang Karangmanggu nyanggakeun we sabrang salayar lebet ka cabe mah sampeu nyanggakeun we tambi lumayan lebet ka sae mah henteu etang-etang kulem sonten-sonten we tambi ngalamun sae mah pimanaeun Rasulullah kalayan akang da ayeuna teh geuning sasi nembe naon anyar keneh sasi Ramadan kamari kalangkung nomor 2 dinten taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum minal aidin wal faidin mohon maaf lahir di Bandung lahir batin maksudnya ada orang lahir di Bandung lin nya ya gitu ayeuna tahun ayeuna kakara ayeuna mah mudik ka lembur batur biasana mah ka lembur indung biasana mah silaturahmi we nya sing saha jelema nu resep manjangkeun silaturahmi bakal dipanjangkeun umurna dilobakeun rezekina Amin. mudah-mudahan we urang Karangmanggu sing kalebet jalmi anu resep manjangkeun silaturahmi amin ya robbal alamin ya Bapak Yanto miwah Ibu Lilis nu kagungan pokalna teh make jeung nyecop sagala ka akang Pak Uci deui nyecep ka Kang Arobi ge nyecep sareng Neng Tari Awowo nyecep bagja awowo ge nyecep ngan can sok kungkul henteu kita ngeureui awowo dina raraga neuneun kadeudeung nunda kanyaah nitip ka asih ka murang kali Chef Muhammad Habib Rianto parantos bread kasep mudah-mudahan ieu murang kali teh sing janten putra anu soleh anu bakti ka ibu ramana cita-citana laksana atuh rezekina anu jauh cunuk nu anggang datang nu deukeut gerak ka koreh Amin. nya Sumuhun. kalayan ieu Bapak Yanto miwah Ibu Lilis sing kagentosan anu melipat ganda jelas karugelanana nya dalin waragat saeutik kikian teh Sumuhun. moal mah 1,5 juta kikian teh acan tadi burok aya ngadalangan oge tadi burok tadi ini Aya. lalakon sonara-sonari nya didinya Nya. mitina teh buta datang tuntungna anoman naon awowo alah nyecep awowo jazakumullahu khairan kasiron mudah-mudahan cing kagentosan anu melipat ganda awowo didoakeun kana nyecep macing panjang yuswa agung milikna sing kagentosan anu melipat ganda anu teh nyecep oge didoakeun ke dewek Kumadona. cepat kembalilah ke jalan yang fitrah gitu-gitu maksa sama cepot da anger we cing jadi pala siapa da wayang mah pala siapa Nya. nyecep kasih cepot ke dalang kene nya Benar. jadi lamun urang mereka batur teh kalau kene Kene. ta eta hablum minan nas teh Sumuhun. nya hubungan jeung Allah hablum minallah hubungan jeung manusia hablum minan nas tetep Allah kene teh kapang urusan marantena da tetep we dalang anu ngeunahna mah ngeunah dalang mah sinena yaga karigek son di angkutan gamelan di angkutan
dalang magrau init kana mobil sumping kanu kaungan maksad balikna di bahanan bakakak aing mah dikencet we na kotak ku sia dalang da buah edan sia mah Aduhnya. ai dewek mah deuleu euy lamun aing nyecep kieu teh da jang lain yang dewek kungkul ieu teh Yang saha itu. dewek mah sok inget kanu nyair di jalan Dan. da dewek mah sok kaitu ka dieu Oh. sumbangan masjid geuning ai dewek ieu teh geuning ngadengekeun cenah sumbangkanlah rezeki Anda untuk pembangunan masjid bari jeung mawa ayakan mawa sairan Air. di tengah jalan teh tak inget dewek teh nu matak duit panyecep teh dewek di dewek mah sok dikumpulkeun nya Dibikeun. ngan kulantaran meureun balik ngawayang subuh wae nu nyair can aya nya digubuk we ka imah subuh deui we si dalang mah dalang ya Yang. Bapak Haji Tarya ayanya Ayah. Bapak Saji miwah Ibu Anisah atuh keluarga Bapak Muin miwah Ibu Nio Ayah. Bapak Warno Bapak Amin Bapak Jamin Pak Karno Pak Rahim Pak Daskim Pak Jamil Pak Amin Dodo Ayah. Bapak Darsim Bapak Lani Bapak Atta miwah Bapak Jumari Arobi Neng Tari Ayah. Teh Opa alhamdulillah deuleu euy Kumaha? ujung deui anu nyecep ka Kang ti perkumpulan penggemar Giri Harja 3 Korwil Cirebon Timur sekretariatanana di Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon anu dipupuhu ku Bapak Waroi Santosa nyecep ka Kang Roko jeung sajabana Sumuhun. atuh Bapak sekretarisna Bapak Guru Adung Ayah. Bapak bendaharana Bapak Atta Jumiarta di Dinas Cipta Karya Bagja seueur barayanya hapunten we beli akang teu naros da sidik akang mah budak keneh lelengka halu da jeung di kakara ka dieu bisi pajakeun teh dalang yoga mah sombong lain sombong teu apal Apa? Dah jarang. da jarang jeung abah ka Cirebon mah kakudingan we terus Oh. towel we nya jeung ulah kagok dek kritik dek meresaran komong mere duit mah ditarima pisan dek mere sertifikat tanah mangga kitu-kitu teh mah meres bro sama Duit. jang kaulah Naon. penca aing Ah. tarompet aya Ayah. digawekeun ku aing juang Ayah. di Cirebon mah tarling geunya Ali. gitar jeung suling di Bandung oge aya tardan Naon. gitar jeung anjing edan tak kitu euy Halo. salah baru karena kumaha hanya usaha teh nepi ka kieu Baik. nu nyari aya nu terame aya Aya. di sabar we aing mah Papasangan itu. juang Juang. sik dewek mental lagu polos tomo deuleu Oh, mangga Kang Iraha. hah Iraha. isukan euy Oh. ayeuna sia bisa dikadek wae ge Iya juang. jual waing huntuna sia aduh kayak gitu nah trompet teh Amun. balik si goblok siapa cikene dipromosikeun deuleu toet 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 cenah fugu da aing teh naon cenah sok aduh alah Allah. Amboy.
mah jadi kesenian Padang sedeh. Banyak. Orang Padang lele kanyut, orang Padang lele kanyut. Nah, situ mah jeung jorang nyebut kanyut. Orang kalau budak kanyut. Oh, jorang dangarana. Pan aya paribahasa Naon? seperti Bapak Hajat, misalkan Bapak Yanto Hajat putra bungsuna eta teh nyaeta muprukeun ti kanyut. Istilahna teh lamun jelema wanian pisan disebutna laer kanyut. Nya lamun jelema eraan kanyutna punuk nya lamun au jelema gendut kanyutna leutik. Oh lain namanya lain paribahasa. Nasib eta namanya lain paribahasa. Geus keparasian masalah kanyut cete ah. Rumah saleutik. Rok Joang, duikeun deui. Nya. Gagal Joang. Dipromosikeun. Gagal, sakitu geus dipromosikeun ku aing. Maneh teh dalang Joang sia teh. Cing balik sia mod ah. Eta teh kurang sawilah teh. Kieu. Ka mana ngaitkeun kincir teh. Ka kaler ka tojo bulaan geranya urang karang manggu anu sayang. Aduh, manja. Awowo anu bager Amoy. ka tojo bulaan. Kamana ngaitkeun pikir moal paler ku sabulan gandrung tak silaing mah gandrung suling bambu kadinya sia atuh sinen deui cicing Oh, aco. kayang aing mah da eta ancakna Nu anyar kalah cicing. kalahkah nyatu weura paingan genut sia Nu anyar parekan. pegang da nyeri hate baru pada gitu ge si Eis ini teh saha teh Nu mana? Nu mana? anu rada ceking Neng Ajeng. Neng Ajeng cik dites waing Tetanggi. Kumaha Kang Cepot? Hey, ini amis kan. Neng Ajeng gue dites Neng Kah? Neng Kah? anyir cacak sorana beleguk komo lamun mau baja-baja Neng Kah Kang Cepot? aduh dupi Neng teh saha nami teh Abdi pun Ajeng Pramesti. Ajeng Oh, kumaha lamun ku akang digentos jadi Neng Puja aduh, nah Ya. puja. pujaan hati akang wuh beres Neng Kah? ai Neng tes kaungan ka Bogor da can Teu acan, da can teu acan. aduh sami jeung akang aduh ngadak-ngadak sareng calana deuleuy salah meuli ukuran ulah jorok sia pikiran deh Neng Ubah sora. Aya naon Kang Cepot? lamun akang jomblo Neng jomblo tak can kagungan ka Bogor tak can kagungan Caroge kumaha lamun kira-kirana akang aya minat ditampi moal Ih, ditampi pisan atuh akang. anjir
beres gitu mah jadi di mana WC Bade naon ka WC? ayo ngahampangan halah beres Hayang langsung. Neng Ka? sing sirining neng bogoh ka akang Kumaha? eta rambut panjang kang Esaha neng Rambut abdi mohon kanggo akang. Allahu Akbar dupi eta soca kang Esaha neng Kanggo akang. Allahu Akbar dupi eta pangambung kang Esaha neng Kanggo akang atuh sanes kanggo saha deui? beres Allahu Akbar dupi eta lambai kang Esaha neng Kanggo akang deh. Allahu Akbar Allahu Akbar bakat ieu mensyukuri belagu sia teh tuluy adan aya salat mah henteu sahabat mana bi teh lambainya Abai. Mohon Neng. semat lambai ka. ai pinareup kang Esaha neng Pinarap abdi nya duanana kanggo akang. Allahu Akbar ulah sia teh ayo kempes ya neng Ka? ai bujal kang Esaha neng Bujal abdi ka? nya Kapan kanggo akang? Allahu Akbar di dieu aing kayang aing neng Ka? neng Ka? anjir Lembut pisan Kang Esaha. hari handapeun bujal kang Esaha neng Handapeun bujal kek Nya. naon eta teh naon cik? Tuur? luhur anak teuing neng Ping-ping atuh? sedikit lagi Talang baga pingintennya. bisa jadi gue sih agelo sama karena pulgar wae sia alah neng ke pada dua nengnya Mohon eta. ya udah mana yang mau dikontrol atuh dah neng Ka? akang nyarios tuturkeun akangnya Mangga. kieu neng ka mana ngaitkeun kincir ka kaler ka tojo bulan geranya urang karang manggu anu bageus ya Kamana nya kan kincir alah kakalera kata bulan urang karang manggu anu bager. kurang neng jadi tungtungna teh rada manja aya teknik Manja kumaha cik? jadi letak kelelkeun heula ganti lain cecengiran sia Mohon sakumaha atuh akang. urang karang manggu anu sayang tah aya tah kitu anda jadi batur teh ngeunaheun gitu ngadengeunna teh Sing nafsu. pakai simak lah minangkana mah Jadi parcel lu kamari teh meh halal. tah kitu Urang karang manggu anu sayang. Kirang keneh? kirang anu sayang tah kitu anda oh Tapi ngagelik. jadi genah kadengeunna teh jadi kemana wae pikiran apa akang deh Urang karang manggu anu sayang. Kirang keneh akang? iya mah kirang keneh nyai sing rada manja bisi di teungeuh ku aang enggak Bisi anu diciri. sayang tah Sing ngambek. Anu sayang. eta anjir alah Allahu Akbar Ngaji. anjir Apaan sapados penasaran atuh ditungtungkeun eta mah?
Amis Kang, amis. Beres. Nerestes. Kamana ngaitkeun pikir moal paler ku sabulan? Ya. Kamana ngaitkeun pikir moal paler ku sabulan? Gandrung. Ciao. Eta mah untuna koropok gitu mah. Kalahkah cecengiran diprosotkeun cek waing. Ulah. Ulahnya. Sok. Anyaan abong kena siden di rumah sakit jiwa sia. Wah, ember. Jadi ah. Sok atuh kumaha Akang? Terus Jadi dia mah beda. berpengalaman ya Mas. Dosen ieu mah nya. Ibu Masyuni nya. Sumuhun Kang. Pengalaman yang mau wajib kebek 2 piring. Pengalaman eta mah deuleu. Cianyuran ah. Bebende pamepes ate bebereuh Ciao. Bebende pamepes ate bebereuh Anu geus maneuh Ciao. anu geus Kurang. Jadi aya ngagejli kita. Anu geus maneuh. Kayak gituan teh. Gelik keur disebutna teh. Mun bisa mah talian heula lah. Anu geus maneuh. Ciao. anu geus Kurang kene. Ampos Kang, upami hoyong digelikeun kitu, surupana ulah tarik teuing. Da upami ka dinya mah anger we sarana teh bakal palseto ari ku istri mah. Abong losen sia. Pas Cece apa Pak Seto? Aing mah teu apa kana Paseto tapi mun dijaga pleh sok jeung aing. Anu geus maneuh. Tong eta atuh lah. Sok atuh nu mana Kang? Tong make gelik eta atuh. Sok atuh. Anu geus maneuh. Tau begitu. Anu geus Anyaan garelo sinende ah. Amin kan. Lempangan di jalan teh sugan aing geus cager sia. Obat anas di dangdanan ku dewek. Masih bawa ka panggung. Tak itu juang. Sok cing baleng sia. Tak.
sebenarnya saya mengerian kain saya teh aduh sok nih mas nah kurang ajar saya sok tadi saya aduh ngelonyeng pisan saya teh geranya Bapak Yanto geningnya awowo buru-buru atuh kan nanya pan geus adi sakala mah dibagi ke ngelonyeng we kaing deh udah bulan aing deh sok parem trompetna ambak merenya dan Yeah.
pas meureun. Lewat udun ya. Aduh. Naon Kang? Mengi jadi tak. Mengi. Ya pisan napasna. Da biasakeun tong loba ting udut deuleu. Ana udut mah hiji-hiji we ting loba cenah teh. Biasakeun. Jeung anggarkeun rokok teh. Nah ada anggar danhil aing mah. Lain menang meuli, lain menang menta wae rokok teh. Teu bejakeun goblok nu kitu mah teh. Eta mah usaha atuh. Eta ge menang meuli ngan batur nu meulina. Kumaha bieu gerakan kuring kapake? Halus. Ngan kurang sigep sia teh. Kurang cepat. Jeung deui maneh teh lamun kade di mana aya musuh ulah nyebut di kajauhan teh diteungeuh si koe goblok ulah kitu. Sarua jeung ngabejaan teh. Sarua jeung mere lauk ka ucing teh. Jadi lamun hayang mati kumaha deukeut tare langsung di dieu. Teu kudu ngomong. Tuk tuh. Ieu muker kieu teh. Api-api nepo ka itu. Tapi leungeun langsung ieu refleks. Kumaha? Oh. Si pegek-pegek sia teh. Nyaan. Meuni nyaan meuni sasangkeleng. Apan contoh? Oh, jadi ulah ngomong. Langsung we, langsung modal kieu. Gitu. Gelut goblok jeung aing sia. Nya manehna mah kitu ngulit bawang aya ka batur kitu. Ka batur jaya aya manehna mung di jailan. Sasanggang ka batur mah. Pot. Kang. Saha euy? Pot. Tukang empot meureun. Yah, nya tukang empot di leuweung kieu deui sia. Mana sadana mah di ditu sadana mah. Itu sadana naon? Teuing sadana naon teh? Saha? Naon melong? Eta sora nepi ka heupeung kitu sia teh. Siman. Syah! Kudu kitu atuh. Aya siman. Ieu mah syeuh. Naon kitu sia teh? Ulah kaget ya bos. Saha? Hah? Sia mah sadapi bancieun sia mah. Gusti Naola? Itu tinggal itu ngagaya bah di luhur. Mana sia teh? Itu. Anyir. Nah jika juragan Gatot Kaca teh. Agan. Ieu kaula Gatot Kaca bos. Uluh, gan. Wah. Anyir. Hatur ulang diterima buat disiar-siar ku abdi nembe tepang ayeuna jeung saha maneh jeung sidawala alah agan sembah kabeh hatur kulaan diterima dawala geuning maneh duaan aya jadi keurnaon jadi di leuweung kieu hanu mawit kacan uninga panginten kacan uninga salira mah naon abdi nembe wangsul di wewengkon Madukara dituang Rama Paman Juragan Arjuna Juragan Istri Tuang Bibi Juragan Subadra nuju Tedamang Walas karena Bibi Subadra Tedamang leres ulan Tedamang naon ai kawitna mah cenah tina batu tadina teh panas tiris we ngan beuki dieu beuki katutuluyan nepi ka ngadeg-deg ulan teu aya cai teu tiasa cai acan kana patuanganana abdi wetos ngadamel daging domba seueur teu teu katuang untungna saya abdi mun taya abdi lebar daging domba
Aing ngomong kadunungan pajarkeun teh nu damang teh hayang itu hayang ieu padahal bae aku manehna teh. Lek naon ame sibeuh. Heuh. Kupeurieun di lembur mah aing teh dahar daging atuh. Ai paman Arjuna. Paman juragan Arjuna teh karasa nuju ka Maduka ka Dawarawati kulan. Bade namut kemang cangkok Wijaya Kusuma. Sareng pun bapa malihan angkatna ge kitu kulan. Ih. Pot. Kaula teh kaitu nanging kaula teh aya hal anu dicuriga pot. Naon teh kulan? Aya jelema dicuriga kaula ting bangsa jin ting manusia. Gitu kumaha? Kakau dikatingali ku kaula di gegana wiati wae nuturkeun kalangkang kaula. Oh sae kulan? Bisa aya musuhnya ieu. Wae nuturkeun kalangkang kaula, sae ada enggak? Anjir. Nepi ka ngageblek jeung mega deuleu sia. Ya, tuh. Lebat pisan leuy. Anu ngahalangan leuy. Heuh. Eta jalan. Anu ngahalangan wae teh. Tungkul heula pegek sia teh. Geuning sia. Awaskeun. Nya ngigir we setan si aing mah. Bisa lembang. Tak naon sakali we tanggah mah nya.